Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Idza hadara di mana-mana hadir bil majlisi di hiji majelis saha man jalma huwa ari itu eman akbaru eta leuwih gede mingka ti anjeun. Fala tataqaddam mangka ulah miheulaan anjeun alaihi ka itu man fil kalami dina nyarios. Wa qad qala sareng nyata ngadauh sa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama li Abdurrahman bin Sahlin ka pikeun Abdurrahman bin Sahlin radhiyallahu anhu kabbir kana lapad kabbir kudu mayunkeun anjeun ka sepuh lama aroda nalika ngamaksud itu Abdurrahman ayatakallama kana yen ngobrol itu Abdurrahman fi qadiyatin dina hiji masalah wahwa bari ari itu Abdurrahman ahdasul qaumi eta pangorana kaum. Wa idza khotabatahu sareng di mana-mana ngajak ngobrol anjeun ka eman fastamil mangka kadah nganggo anjeun kalimat ta'zimi kana pirang-pirang kalimat anu agung wal ihtirami sareng ngamulyakeun mislu antum saperti lapad antum aw hadartukum atawa lapad hadartukum aw janabukum atawa lapad janabukum. Wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna tauqirul kabiri karna sayaktosna ngagungkeun jalmi anu sepuh mubasyirun eta anu ngabungahkeun bituli umri shaghiri kana panjang umurna anu leutik kama saperti perkara fil hadisi nu aya dina hadis ma akrama teu pati-pati ngamulyakeun saha syabun hiji pamuda syaikhon ka aki-aki lisinnihi karena umurna itu syaikh illa qayyadha kecuali ngutus saha Allah Gusti Allah lahu ka itu syab man ka jalma yukrimuhu anu ngamulyakeun ka itu syab man ka itu syab inda sinnihi nalika kolotna itu syab. Wa idza haka sareng di mana-mana nyaritakeun laka ka anjeun saha ahadun hiji jalma hikayatan kana hiji hikayat au akhbaroka atawa ngabejakeun ahad ka anjeun bi khobarin kana hiji berita pala taksir mangka ulah meupeskeun anjeun khotirahu kana hatena si ahad bi qaulika ku ucapan anjeun qad sami'tu hadhil hikayata aw hadal khobar qad sami'tu nyata geus nguping kuring hadhil hikayata kana ieu caritaan aw hadal khobaru atawa kana ieu berita walakin tatapina uskut kudu repeh anjeun ka annaka kaya anjeun lam tasma eta can nguping anjeun zalika kana itu hikayat min qablu ti samemehna wallahu a'lamu bissawab.